kolebat jeleg aya aki-aki nantung. Oron heula sia, kajaba lamun hayang bejad hulu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan ka Incu Aki sareng ka para mitra anu tetep satia di mana wae ayana. Urang neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan. Dina dinten ieu urang pedar bagian anu ka-21 nya. Carios anu katunda dina bagian ka-20 harita teh Maria keur usaha sateka polah hayang leupas tina cangkreman jelema jahat. Tapi kacida hesena sabab direjengan ku dua lalaki anu keur katitisan ku nafsu setan. Kumaha nasib kulawarga Udawa salajengna, mangga nyanggakeun dongengna. Maria babadug deui teu aya kacape, tatajong, sesepak, jeung nyiku, tapi anger teu bisa lesot. Anu nyekelan kalah beuki kuat, atuh kalah matak nyareri awak, samping meh-mehan morosot kabaya nepi ka soeh. Hehehe. Ulah lesot euy, caklan sing pageuh bisi leupas. Tong sieun, tong hariwang. Lauk geus asup kana bubuk, moal bisa kaluar deui. Tuh, aya tempat rada ieu. Yuk, didinya urang campuh. Moal burungtun lu. Hehehe. Anak buah dira anu duaan teh suka bunga. Beuki poho kana tugas anu utama. Da eta geus kabulan ku hawa nafsu. Anu dipikir teh teu aya deui iwati kasenangan nafsu hewan. Sedengkeun Ahmad jeung Esti harita teh beuki lila beuki pajauh. Jauh ti indung jeung jauh ti dulur. Esti kukurubutan kanu bala geus teu luak lieur. Nu inget teh manehna kudu lumpat. Papatah indungna jadi kakuatan pikeun dirina. Puguh bae beuki lila beuki jauh. Sedengkeun Ahmad anu geus rada hideng lumpat bari gegeroan ngageroan kanu jadi indung. Tapi kulantaran teu nyaho kana tujuanna leumpangna teh kalah beuki jauh jeung Maria. Ma di mana? Kitu ceuk Ahmad bari kukurusukan teh teu weleh gera-gero ka indungna. Terus leumpang deui bari alak ilik neangan nu jadi indung. Anu akhirna eureun gegeroanna teh lantaran indungna eueuh nembalan. Terus lumpat ka tonggo da tadi kareret ku manehna indungna muru kalebah dinya. Padahal indungna teh geus mengkol dibawa ku jalma anu duaan teh. Beuki lila beuki pajauh sorana geus teu kadenge sarta teu aya anu malire. Hing budak teh ceurik salian ti sedih papisah jeung indung, awakna cape deui, sukuna nyeri leumpang oge ingkud-ingkudan. Tapi teu daek eureun terus leumpang bari ngumbar Cipanon. Cag urang tunda heula di hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum. Ditunda bakal alaeun, diteundeun bari sampeureun mangsa datang mugia kasampeur deui. Urang nyelang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Harita teh basa di lembur Banjarturi aya karaman anu tumiba ka kulawarga Udawa. Di lembur sejen mah tenang eueuhna naon, malah mah keur aya anu sukan-sukan galumbira, hajat euyah-euyahan ngawinkeun nu jadi anakna. Anu datang kadinya mandilobaan, jelema balawiri pagaliwota di imah jeung di buruan. Rek teu kitu kumaha, sabab anu ngawinkeun teh jelema beunghar, ari anak ngan hiji-hijina katurug-turug loba barayana deui. Di antara baraya anu sakitu lobana teh aya hiji jalma anu ngaran Mang Yama. Geus puluhan taun rumah tangga tapi teu diparengkeun boga anak. Pamajikanana anu katelah bi umur mindeng ngalamun mikiran nasibna. Tapi kulantaran kuat iman sarta gede kayakinan jeung percaya kana kakawasaan Gusti Allah, teu burung ditarimakeun dibarengan ku kasabaran.
Ngan harita basa dulurna ngawinkeun bet kagagas inget deui kana kahayangna atuh anu hajat rame keneh oge bimur teh ngaharewos ka salakina. Kang Yama, kuring mah teu betah ieu teh. Hayu urang balik. Rek naon lila-lila di dieu? Kamatak-matak jangar kana sirah. Har, kumaha ari maneh Mur? Moal nya balik ayeuna. Apan loba keneh pagawean? Tuh, batur oge pabuis keneh mantuan digawe. Moal nya urang kalah balik. Era atuh, bisi magar kenying ka hanu boga hajat. Pokona mah yang balik we. Teu ngeunah hate. Nya kajen ari Kang Yama can hayang balik mah. Pek bae najan rek saminggu oge. Ngan kuring mah rek balik ayeuna. Nya kunaon atuh? Da kudu puguh urusanana. Pokona mah hayang balik we. Heueuh, hayang balik teh, hayang kumaha? Nanaon oge kudu puguh alang ujurna. Kudu aya sababna. Moal nya bet dadak-dadakan kieu. Ari ti imah mani haget rek meuting. Nah, ari geus ka dieu. Karek 2 jam oge geus ngajak balik. Mangkelanan. Mang Yama muralang ka pamajikanana amak nenyok itu teh. Kahiji resep keneh da loba batur. Kaduana milu bungah ka dulurna anu keur boga hajat tapi bimur teu beunang diolo keukeuh ngajak balik. Anu akhirna Mang Yama eleh deet kapaksa manehna teh nurut kana kahayang pamajikanana. Terus ngaharewos ka dulurna dari teu amitan mah asana teh teu bener deui. Ngan nya kitu dulurna oge mani ngajenghok moal nya ari batur ngariung balake cerakan ari ieu kalah rek balik. Mang Yama sasat bari peupeureuman erana mah nataku. Ngan teu eleh omong manehna neangan alasan sabisa-bisa anu akhirna mah diidinan ku dulurna teh bari jeung katara kacida hanjeluna. Hayu Mur, urang balik. Cek Mang Yama bari jeung baeud terus turun ka buruan. Bimur samutut nuturkeun bari kukulutus pada melong ku baraya anu sejenna. Loba anu heran nah Mang Yama jeung Bimur bet balik dina mangsa keur ramena. Tapi eueuh anu nyaho kana sababna. Iwa tinu boga hajat anu langsung meunang beja ti jinisna. Sedengkeun Mang Yama jeung Bimur beuki lila beuki jauh ti imah malah akhirna mah kaluar ti eta lembur. Sanggeus aya di satengahing perjalanan, Mang Yama nanya deui ka pamajikanana. Mur, cik ngomong anu bener. Da ayeuna mah geus eueuh batur. Moal aya anu ngadengekeun iwal ti akang. Naon sababna pangna hayang balik teh? Nah manggih ka teungeunna ti pribumi atawa kunaon? Ulah niar-niar pipanyakiteun ari hirup. Mun aya katugeuna sing sabar. Da hirup mah teu senang wae. Sok aya susahna. Ieu mah kumaha? Ngadon ngajak balik ke ririweuhna. Ulah ngambek Kang Yama. Kuring mah lain goreng hate. Lain aya ka nyeri deui. Tapi nyeri hate. Ye, sok tara puguh maneh mah. Nyeri hate kunaon? Kusaha? Dikumaha? Naon sababna? Sok sing puguh. Dan naon oge pasti aya sababna. Nya teuing. Pokona mah sedih we. Asa teu puguh rarasaan. Nenjo batur sukan-sukan galumbira teh. Kuring mah asa nalangsa. Mani asa jadi jelema pangsangsarana sadunya. Heueuh, kunaon? Maneh mah manihara rese rek ngomong teh. Biasana oge sok bruk-brak atuh. Tara hara rese kawas ayeuna. Bimur kalah nyusutan Cipanon bari inghak-inghakan. Lempangna teu bisa gancang. Atuh Mang Yama beuki ambak asa teu pararuguh pok nanya deui. Nya kunaon sing puguh? Ieu teh teu puguh teuing. Hayang naon maneh teh atuh? Hayang dicabok atawa hayang diserahkeun? Reg Bimur eureun terus malik ka Mang Yama bari buncelik. Beunang sajongjongan mah molotot ka Mang Yama tapi teu ngomong. Ku Mang Yama dipelong, dilawanan ku molotot deui. Lila-lila Bimur eleh pok ngomong. Kang Yama, ulah ka mana bae ngomong teh. Kuring mah teu mikirkeun nu kitu patut. Kajaba mun Kang Yama geus teu suka. Kajen teuing rek ditalak 10 oge.
Nya heueuh matak oge kudu pugu atuh. Hayang kumaha ieu teh? Pokona mah kuring teh sedih, nalangsa, asa tunggara. Nah ari batur, hirup teh gumbira naker. Mani sarenang, eueuh kasusah. Komo lanceuk Kang Yama mah, keur mah eukeur beunghar. Boga anak oge mani bager mata kayung-yun. Kakolot nurut, jodona deet. Nah ari kuring, rek irahanya boga anak. Lakatai berak diuk dina batu sisi jalan. Terus tungkul bari nyusutan Cipanon. Atuh nenyo kitu mah Mang Yama teh ngartieun geuning anu jadi sababna teh ngan saeutik kasakit heubeul kanceuh deui. Gek Mang Yama diuk gigireun pamajikanana terus nyarita deui. Leuleuy ayeuna mah teu jiga nu ambek. Mur, maneh teh mikiran hayang budak. Lain mikiran Kang, ngan ieu hate, nyeri teh. Nyeri hate pedah teu boga budak. Mun kitu mah sarua jeung teu narimakeun kana kadar jeung papasten ti Gusti Allah. Pan urang mah manusa, teu bisa nyieun jelema. Sakadar bisa ikhtiar. Da budak mah gumelarna ka alam dunya teh ku kersana Allah nu Maha Kawasa. Lamun Allah geus ngersakeun, moal bisa ditolak, moal bisa dipikah hayang. Tah kulantaran kitu, naha make nyeri hate, naha maneh rek sanggup ngalawan kersa jeung pangawasa Allah. Ih, ampun Kang Yama, kuring mah lain rek ngalawan kanu kawasa, ngan asa kuteng teuingeun, nah habet diwilah-wilah, naon kasalahan kuring. Ih, hubunganana jeung salah bener ieu mah, pokona mah urang can dipercaya ku Allah, tapi teu dipercaya teh lain hartina urang anu salah. Nya kieu we ditakdirkeunana. Ayeuna mah keun we sing sabar, sing tumarima kana kadar. Ulah rek aral subaha, akang oge pikiran mah sarua bae kitu. Tapi nya kudu kumaha deui atuh, da nyieun budak mah teu bisa dicita kawas nyieun combro. Bimur carinakdak bari nyusutan Cipanon. Sakapeung melong ka hareup, sakapeung tungkul bari inghak-inghakan. Sedengkeun Mang Yama kalayan sabar mamatahan, mepelingan ku basa anu lemah lembut, dibawa kana dasar-dasar kapercayaan ka Gusti nu Maha Kawasa. Nya akhirna mah Bimur teh sadar Cipanon saat pok ngomong. Heueuh, kaharti ari kitu teh mah Kang, tapi ari nenjo batur kitu mah sok siri kuring teh. Tah kulantaran kitu, ngarah hate kuring tiis, mending balik we ka imah. Di imah mah tenang, ayem, tentrem, tiis ceuli herang mata, teu mata kasuat-suat. Nya hayu atuh, keun bae, da teu kitu ge geus di jalan. Hampura kuring Kang Yama, lain ngewa kabaraya, lain embung guyub akur jeung dulur, tapi hate kuring embung rocet, hayang tiis, tingtrim, ayem, tentrem, hayang ulah loba kapusing, matak ge, hayu balik. Heueuh, nam-nam gancangan. Jung Bimur nangtung, singkil deui rek nuluykeun perjalanan. Ku Mang Yama geus teu digetrik-getrik deui, da geus kanyahoan anu jadi sababna. Sanyana mah Mang Yama oge mungguh dinu hate mah sok aya perasaan kitu, tapi manehna sabisa-bisa nahan eta perasaan. Duanana lempang deui mapai jalan satapak anu nanjak mudun. Sakapeung mapai galengan sawah, motong jalan ngarah tereh nepi. Ari langit lenglang taya aling-aling, caang bengras matak waas. Angin leutik ngahiliwir, nebak kana dangdaunan, atuh aroyag pating arulang kawas anu silih gupayan. Lila-lila beras ke jalan gede, terus maju ngidul, barang nepi ka simpangan, reg Mang Yama eureun. Mur, ulah ngaliwat ka lembur burung. Mending urang motong jalan ka pasir kaliki, urang sakalian nempuh sawah. Hayu kamana-mana oge kuring mah, asal dibawa balik we ka imah. Ih, hari maneh, nyatang tuh diajak balik mah. Hayu atuh, tah mengkol kakenca, keun bae nanjak saeutik mah, da kaditu nama datar. Mending ka pasir jalan, ngarah teu loba tepung jeung jelema. Kuring masuk lieur ari loba jelema teh, geus tuman nyingkur jauh ka batur. Heueuh bener, nam atuh.
Dua nana lalempang deui mengkol ka jalan satapak anu beuki lila beuki nanjak da puguh rek ngaliwatan pasir. Kenca katuhun jalan rajeg tatangkalan paselang jeung kebon manjah. Barang nepi ka hiji tempat bi emur ngarenjag lantaran ngadenge anu gogorobasan di nu bala reg eureun. Kang Yama, cilaka deuleu. Hih, ulah kitu. Cana naon geus nyebut cilaka. Cilaka ku naon atuh? Sok tara puguh arina naon teh. Eta dengekeun aya anu gogorobasan, buah-buah aya bagong atawa gajah. Sok tara make pikiran ari ngomong teh. Di dieu mah tara aya gajah. Sabab gajah mah ayana di kota, belegug maneh mah. Cek saha gajah di kota, nya di leuweung gajah mah atuh. Nya gajah mah ayana di kota, di kebun binatang. Di dieu mah eueuh gajah. Paling oge aya gagajahan di sawah. Eta dengekeun aya deui anu gogorobasan. Naon nya? Mang Yama teu nemalan ayeuna mah manehna dengdek ngadedengekeun anu ngagorobas di nu bala. Didenge-denge teh nyaan tapi sakapeung jempe, sakapeung tarik. Anu sanyana lain bagong harita teh tapi esti anu geus nepi ka lebah dinya. Budak teh ti tadi apruk-aprukan kanu bala, seseleket kana kebon manjah jeung kaso, malah kungsi tu gurawil sakali ngan untung teu cilaka ukur baret meusan. Budak teh pikawatireun leungeunna geus gimpa bareureum sabab raraheut ku daun manjah anu kasap jeung sareukeut, pakean kalotor, ceurik bari emak-emaan. Mah, emak, di mana emak? Kebeg bimur ngarenjag bakat kureuwas. Sabab sidik pisan kadenge kumanehna sada aya anu emak-emaan. Kang Yama, sada budak emak-emaan. Ah, ceuli teh goreng teuing. Aya budak ti mana di dieu? Jelema teu hideng ngasuh budak di nu kieu mah. Heta mah ceulikna we goreng. Pedah tadi meureun tas nyaritakeun wae budak. Jadi weh dedengean oge kana suara budak wae. Astagfirullahaladzim, da kuring teh can kolot-kolot teuing. Mata awas keneh, ceuli can torek, can pikun, jeung can ongko-ongko bongkok. Nah kabina-bina teuing ari Kang Yama. Dengekeun atuh ku ceuli sing bener. Tah, aduh da mani jentre. Emak, cenah. Lain careuh meureun. Kang Yama mah boga ceuli teh torek alah batan ceuli katel. Tuh maneh mah kasalaki teh sok moyok wae. Moalnya ceuli katel model kieu. Ceuli saalus-alus disebut ceuli katel. Nya heueuh kudu dijiwir ceuli kitu mah. Mun ceuli jelema ge meureun ngadenge. Lamun embung disebut ceuli katel, ceuli kenteng atuh. Sarua torekna. Pinter kana moyok mah. Keur kitu kadenge deui sora budak emak-emaan. Asa beuki deukeut ayeuna mah gebeg Mang Yama ngarenjag karek sidik ayeuna. Pedah geus deukeut ongkoh atuh jadi kerung Mang Yama oge. Dah heueuh deuleu. Sada aya budak awewe emak-emaan. Rajin ngomong kitu sanggeus disebut ceuli kenteng. Bener. Tah. Dengekeun atuh. Mang Yama jeung Bi Mur dengdek ngadedengekeun sora budak. Nyata tambah atra beuki sidik kadenge kalayan jelas aya budak emak-emaan di barung kuting korosak. Dedeh teuing. Naha anak saha bet diangon di gunung. Aing mah mun boga anak moal di kitu-kitu. Dedeh teuing anaking. Di mana atuh hidup teh? Bi Mur meningal leungis nyaan karunyangeun ka eta budak. Malah mah terus ngarayap kana gawir. Leungeunna nyoaikeun daun kaso. Tapi Mang Yama metot deui bari ngomong. His, keheula lanan. Ulah sok kejot borosot kitu. Ieu teh aya di leuweung. Kumaha mun lain anak jelema? Bisi anak jurig. Masya Allah, Kang Yama. Ieu teh beurang. Tuh, panon poe oge bolotot keneh. Moal nya aya anak jurig liar wayah kieu.
Cekolot oge jurig mah sieun ku panon poe. Sok serabeun sabab teu bogaeun halis jeung bulu mata. Har, eta ngomong ka mana bae. Cek saha jurig teu bogaeun bulu mata. Kawas nu geus manggian wae maneh mah. Cek batur. Wah, ulah didenge teuing atuh. Ari can kanyahoan buktina mah. Gandeng ah. Eta dengekeun sora budak. Moal nya anak jurig. Eta masih dik anak jelema. Da beda karasana kana hate. Heueuh nya, da lamun jurig masuk muringkak bulu punduk deui. Pan ieu mah bulu irung oge teu usik. Megeus. Gandeng. Bantuan yangan budak anggur mah. Karunya. Mang Yama kabawakeun akhirna mah manehna oge mancat kana gawir, terus nyuai-nyuaikeun daun kaso bari alak ilik, taang toong bisinya aya budak. Mah, Mak. Kadenge deui sora budak, sidik pisan datangna sora teh. Tuh, di ditu. Leuh, beki bentes wae sorana. Teangan Kang Yama. Teangan sing kapanggih. Heueuh atuh, arek ieu oge. Duanana ting kurusuk muru ka tempat datangna sora. Akhirna gok kapanggih, nya we aya budak leutik ku kurusukan dina kebon manyah. Mang Yama colohok bengong, kaget nenyo budak asuk-asukan sorangan teh. Kaayaanana pikawatireun. Astagfirullahaladzim. Itu deuleu budak mani kuyumut. Tuh Gusti. Nah anak saha ieu teh atuh. Mang Yama teu sirikna luncat muru ka eta budak. Teu asa-asa, kerawak di pangku terus diusapan. Ya Allah, Gusti. Nah budak sagelis-gelis bet aya di leuweung. Kadiekeun Kang Yama. Nyaah teuing gelis. Deudeuh Nyai. Gelis anaking. Karunya teuing. Yeuh pangkumur. Ya Allah Gusti. Ieu budak leungeunna mani barared kieu. Budak teh jempe teu mak-maan wae, katara beungeutna mani beureum, buukna kuyumut, bemur karunyaeun pisan pipi budak diusapan. Nyai gelis anaking. Nah hidup teh bet kukurusukan di leuweung. Kunaon hidup teh atuh gelis? Kunaon? Bemur merekpak nanya ka Esti, tapi budak teh henteu nembalan. Jiga anu bareuheudeun, panon kekereuceuman, napasna campur jeung eurih-euriheun, mata kuatir. Ulah waka ditanya atuh. Pancape keneh budak teh. Jeung deui pastina oge reuaseun deui. Nembawa kanu iuh. Karunya eta kesangna mending ngucur kitu. Jaba arateul meureun. Aduh, deudeuh teuing geulis. Budak teh alak ilik, sakapeung melong ka Bimur, sakapeung ka Mang Yama, terus ceurik mak-maan deui, ku Bimur diupah apeh, sirahna diusapan, terus dibawa kanu iuh ka sisi jalan. Kumaha atuh Kang Yama? Ieu teh budak sahanya? Bawa wae ku urang kitu? Atawa salabarkeun heula? Cek Bimur bari terus ngupah ngapeh budak, sakapeung diciuman budak teh bakat ku geugeut. Nya teuing atuh. Asa bingung kaya kieu mah. Kasaha nyalabarkeunana ari nu model kieu. Di tengah leuweung teh atuh, jauh ka ditu ka dieu. Nya lamun di kebon atawa di sawah mah leuheung. Tangtu indung bapana keur digarawe. Pan ieu mah eueuh atuh, eueuh jelema anu lian, iwal ti urang duaan. Geus kieu we ayeuna mah. Ieu budak urang bawa balik ka imah, urang piara. Lamun engke aya anu nyusul, nya urang bikeun. Tapi lamun eueuh anu nyusul mah, nyakeun bae urang urus, malaur kuring teu boga anak. Mang Yama ngahuleng, manehna teu ujug-ujugnya tujuan, lantaran najannya oge hayang boga anak, ari ku cara kitu mah asa teu puguh, lain teu nyaah ka budak, ngan watir ka indung bapana meureun bakal neangan bari deudeupeun. Manehna oge lain bapana, kacida nyaahna atuh komo indung bapana. Nah, kalah ngahuleng Kang Yama. Buat teuing ieu teh anak pamere ti Gusti Allah, nyombo ka kuring anu geus lila hayang boga anak. Ke heula atuh Mur. Sanajan nya oge hayang boga anak,
Ari bari nyeri batur mah nya ulah. Jeung deui bisi aya indungna di dieu. Urang teangan heula. Keun da loba keneh waktu. Beurang keneh ieu. Sok budak urus heula. Pandina kantong aya keneh cai. Sina nginum karunya. Akang rek neangan indungna. Sugan kapanggih. Jig atuh ari kitu mah, keun kuring rek nungguan di dieu. Geus satuju kitu mah leos Mang Yama indit. Niatna rek neangan indung Esti. Susuganan kapanggih. Sedengkeun Bimur kalayan Satya ngurus Esti di dinya. Kesangna disusutan. Runtah dina buukna dipiceunan. Budak teh dibere nginum jeung dibere barang dahar. Nu balik tinu hajat teh dahareun mah teu kurang. Aya cau, aya opak jeung sajabana. Nyai, geulis. Naha hidup teh bet nepi ka ngalaman kieu. Naha ka mana indung hidup teh atuh. Tapi keun bae, hidup ulah salempang. Da aya emaknya. Keun da moal burung dipikanya ku emak oge. Mani geulis budak teh. Alhamdulillah milik aing, milik ti Gusti. Bimur ngomong sorangan bari miara budak. Ari Esti jiga anu can kumpul lelembutan. Panona rarat-reret wae kawas aya anu diteangan. Tapi dibere nginum mani ngalak-lak da puguh hanaang meureun. Dibere barang dahar rampus deui. Bimur beuki nyaaheun budak teh dikeukepan. Sedengkeun Mang Yama harita teh asruk-asrukan kanu bala. Mapai urut Esti terus lempang bari alak ilik. Susuganan aya lacakna. Tapi jempe eueuh sasaha. Jigana bae budak teh geus jauh ngasrukna. Geus jauh ti urut papisah jeung Maria. Untung teu tiguling kana gawir. Lila-lila Mang Yama ngarasa capek. Kesangna mani ngucur. Tapi teu mawa hasil. Reg eureun dina memunggang melong kalandeuh. Nyawang kapilemburan anu jauh pisan. Mustahil make aya lacakna. Da jauh ka lembur. Ieu mah pasti budak nyasap. Atawa indung bapana cilaka. Karunya teuing. Kayak kieu mah mending bawa balik heula ka imah. Keun bae nyalabarkeun mah isuk pageto oge bisa. Da loba keneh waktu. Kitu cek Mang Yama. Terus ngaleos deui muru ka pangreurehan Birum. Tekung si Lila oge geus nepi. Ngobrol sakedeung anu satuluyna mah Mang Yama ngajak balik bisi burit manten cenah. Esti dibawa ka imahna puguh we Bimur mani bungaheun. Budak oge nurut deui teu ceurik wae ngan can beunang ditanya. Dina waktu anu sarua, poe eta keneh, Maria dibabawa ku anak buah Dira anu duaan teh. Geus teu bisa walakaya, awak nyereri jeung capek, napasna ngahegak, leuleus lungse taya tangan pangawasa. Ngan hate jumerit kanu kawasa, nedapi tulung ti Gusti Nu Maha Suci, sabab nilik kana syariat mah taya harapan bisa salamet. Sabab jauh ka lembur anggang ka desa, jeung eueuh bahan pikeun ngalawan. Tah di dia euy, cukuplah. Eureun euy. Reg areureun, hate Maria beuki keueung. Manehna geus bisa neguh. Naon anu rek dipilampah ku eta jelema, hatena jumerit, sedih. Bret kabaya aya nu ngajamret, tepi kangalek-lek tali kutang pegat. Dua jelema anu geus kausap setan, katumpakan ku nafsu iblis, geus teu mikiran nanaon harita teh. Nenyo kabaya Maria geus ruksak, nenyo tali kutang geus pegat, duanana kalah beuki nafsu, panonna buncelik, napas ngahega. Alus pisan. Tenyo kumaneh euy. Haduh, hari guna mani bodas jiga humbut kalapa. Geulis geuning pamajikan si Udawa teh. Ayeuna mah milik urang euy. Ulah loba omong, bisa aya anu nyorok. Keun bae ngan saha-saha anu kumawani nyorok.
nyawa tebusanana. Aduh mani bahenol kieu ya. Maria beki keeng, hate ngagelur ambak hayang lumpat satakar tanaga, tapi awak lungse, leles taya tangan pangawasa. Napas ngahegak, banget sepak bakat kusieun, ukur bisa sasambat sajeroning hate. Nun Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka abdi, mugi ngalungsurkeun pitulung ka abdi. Teu aya deui anu tiasa ngajait abdi tina balai, angin Gusti nu Maha Suci. Kang Udawa, abdi hampura. Berebay cipanona bijil, terus ngalembereh mapai pipi, celak, rag-rag kana dada. Cakakak aya nu seuri dua jelema anu geus katinihan nafsu iblis. Kalah seuri nenyo Maria cerik teh. Ulah sedih Maria. Pan urang teh rek nganjang ka sawarga. Cicing, tenang, kelanan, sabarnya, sabar. Cekelan kumaneh bolotot, ngajedog wae sia mah. Eta jelema bener-bener geus teu sabar. Kadenge napasna ngahegak lir napas kuda, porosot ngalaan baju mani rusuh. Breh, bulu dadana mani rabok, Maria beki sieun terus ngorejat rek lumpat. Tapi dicentok blek diuk deui bujurna karasa seueuh. Reka mana gelis mending oge ngagoler di dinya tah. Ulah lompat, capek. Mending cicing di dieu. Ragamang aya nu noel kana gado, gibeg Maria ngagibeg, napas beki ngahegak, esang nyorolok. Lalaki anu duaan beki nekat, duanana ngalaanan baju. Teu kanyahoan, bak kana tak-tak Maria aya anu nepak, blak nangkara, atuh mani ngajenghok. Barang rek hudang, awak karasa berat aya anu ngadedegkeun. Nu saurang deui seuri ngagak-gak, tapi keur kitu teh kolebat jeleg. Gigireunana aya aki-aki nangtung, make pakaian rarawing, dudukui samakna oge sarua rawing, nyekel iteuk pok ngomong. Dah. Naonan eta teh. Nah kalakuan teh bet kawas sato wae. Eureun heula sia. Kajaba lamun hayang bejat hulu. Gebeg lalaki anu duaan teh ngarenjak bakat kureuwas. Red kanu ngomong, ana breh aki tunggu geus ngabedega di dinya. Nyekel iteuk panona muralang kanu duaan. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha nasib anak buah dira anu diparengkeun tepung jeung aki tunggu, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-22. Hapunten tina samudayaning kalepatan, hatur nuhun kana perhatosan sareng pangrojong ti sadayana. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.